bapak jadi resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga tak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak juga tenang. Anak pun riang gembirang, walaupun hutang segudang. Pada ini bawa harmonis, mah hutang segudang tenang tidak terasa. Eueuh beban. Aya deui wasiat ka awewe jang ka salaki. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Marahnya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau selingkuhi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Mun salaki hayang mun salaki keurungsing, omat neneng ulah pusing. Sok buka utang jeung samping, asongkeun bucur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung, si neng kudu ngadukung. Teu beunang diemung-emung, dan nu ngora geus melendung. Kada teu meunang diemung-emung, anu ngora geus bae geus bareuh mah. Nya. Tema we aya di Jo. Datang mitoha-mitohana. Doa mitohana teh. Barang geurang deui. Astagfirullah. Loba bayar. Astagfirullah. Loba tutup. Astagfirullah. Loba bayar. Astagfirullah. Loba tutup. Jali istighfar we. Jika tukang bonang gitu deh. Astagfirullah. Loba bayareun. Astagfirullah. Kontrakan nagihan. Aing kan ngaulang main. Gitu nu matang. Aya di kieu. Nak sok resep peuning aing ngadengikeun pupujian ibu-ibu majelis taklim di masjid. Sok aya geuning euy. Heeh. Ciri-ciri jama nu diharap-harap ku surga. Mun pupujian teh geuning sok euwas. Kahijina jama muslim nu resep silaturahim, ngajajanan anak yatim, sodakoh ka jama miskin. Pantes ne. Nu kadua jama kaya, jangjina tara sulaya, kabatur tetep percaya, komo deui ka baraya. Anu soleh mah. Katiluna kunaon resep ngeusian masjid, rajin salat jeung wirid. Mungaji kudu jeung tajwid, hirupna getara julid. Aing ngajina bener mah pantara julid geus sama. Nya kaopatna ahli ibadah, resep kana berjamaah. Ketinggalan sholat Jum'ah, hirupna tetep konaah. Ngeunah didengeun lagi bener. Cerdas. Nu kalima ka jelema rajin ngariung ulama. Ngaregepkeun ajaran agama, ngamalkeun leuwih utama. Ade utama. Genep kanu tarajina, lampah lakuna merenah, musik malikna sumrah, hidupna tara morengah. Astagfirullah. Loba bayareun. Astagfirullah. Loba tutup. Ampun. Ya.
minta pidoana we dewek hayang kasinem ngan calon mitoha teh anu urang Jawa ngaranna teh Mas Karsim Mas eta mah Marsudi Mas Sumardi dikunjungkan heula ka bapa dek ya sugana heula dewek teh minta jodoh maka kolot sugana aya pidong hati mah jeung ti bapa aya restu aya restu Pak bagiakeun ya anak ieu hayang kawin ka si Inem urang seke angkli aneh yang urang seke angkli anakna calon mitoha aneh Mas Marsudi Mas Sumardi mudah-mudahan bapak sing doa boga besan ka urang Jowo ya dek ujungna ka kolot dewek mah dek minta pidoana we hayang neangan jodoh dari calon mah geus boga mudah-mudahan Allah teh sing marangkeun biar we ayo bebeja heula ka bapa dek